Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu disareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Masih dina judul Sakalingga Jawara Pilih Tanding. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Kang Asep Gun di Majalaya, Bandung. Kasugri kaum dangu sadaya dina jujutan hanca carita anu katunda bedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa bedarkeun kayaan Sakalingga anu mana harita keur tarung jeung si setan tangkoraknya ngakukeun teh si setan tangkorak ketak-yaki teh kumaha atuh lajenganana ieu carita sumangga langkung pos nama urang sami-sami Bandungan gusadayana dina jejer carita Sakalingga Jawara Pilih Tanding. Lumayan oge pangabantu si lain di kuyuk. Tapi keur si tangkorak setan mah dumatak kentar dulu. Ada yeuh jurus hebat andalan dewek. Iya. Si setan tangkorak langsung ngirimkeun deui panarajangna ka Sakalingga. Iteukna ngeblesat rek notog kana hulu angan lawan. Dina kecepatan anu meh teu katuturkeun ku panon Sakalingga. Tapi sanajan kitu Sakalingga gancang ngajolkeun deui badana ka luhur. Bari dua ramona ngaples surek notok kana urat beheung lawan. Si setan tangkorak jadi ngaranjung. Sabab manehna teu nyangka lamun lawan rek metakeun elmu totokan kana beheungna. Daek teu daek manehna narik deui iteukna dipake nakis dua ramo Sakalingga. Tapi Sakalingga teu hayang ngadu kakuatan antara dua ramona jeung iteuk anu aya dina ceklan leungeun lawan. Sakilat Sakalingga oge narik deui dua ramona. Bari najongkeun suku katuhuna kana dada si setan tangkorak. Duk duk duk. Si setan sia. Setan tangkorak langsung ngajari juga tukang bari sumengir. Nahan kanyeri dina dadana panona hurung bangun anu cecep naker ka Sakalingga. Pok Sakalingga nyarita. Memangnya si setan tangkorak wae anu mibanda ilmu jeung kakuatan teh. Sok ayang nyaho maju deui mun nya masih bener-bener jago anu geus garung. Ceuk Sakalingga ngahaja mapanas lawana. Setan bener-bener kudu dipodayan siapa? Si setan tangkorak geus teu bisa ngabendung deui amarahna. Dina kecepatan gerak anu dicangkingna, iteukna geus ngolebat deui rek ngebabad kana beheung Sakalingga. Wut 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 blesat. Badan Sakalingga ngaplesat ka hareupeun si setan tangkorak. Dua ramona anu geus diusitan ka jero sapinuhna nyeleber rek dipake ngarohogok dua panon lawan. Si setan tangkorak jadi ngaranjuk kaget. Manehna langsung tibuburanjat mundur sababaraha lengkah ka tukang nyingkahan dua ramo Sakalingga nu ukur sababaraha senti deui keuna kana sapasang panona. Tapi Sakalingga ngarobah gerakanana. Dua ramona jadi notog ka handap kana iteuk nu aya dina leungeun lawan trak-trak. Si setan tangkorak ngagero nyeri campur leuwas. Teu nyangka ku kakesitan gerak lawan nu meh wae bisa nyelakakeun kana jiwana. Bari ngahegak si setan tangkorak neuteub seukeut ka Sakalingga nu keur ajeng nangtung dina sikep anu tenang aker. Kunyuk. Saha guru si lain? Ayo bejakeun ka dewek. Ceuk si setan tangkorak. Sanajan hatina ngaku oge kana kahebatan Sakalingga, tapi angger nyarita nama
kasar tur garihal. Penting bari nagerek nanyahaon magajong nananakun guru aing sakala. Alawanan aing ge moal mampu siya maki-aki goreng patut siya. Timbal sakalingga nyarita nang haja kasar. Sabab hatena ngarasa ambek ku sikap si setan tangkorak. Anu tawaleh songong jeung takabur dina kayaan geus kadeseh kitu oge. Setan. Sia anu sombong jeung takabur mah kuyuk. Yeuh rasakeun kahebatan jurus pamungkas dewek. Iat. Si setan tangkorak geus teu kacatur amarahna. Harita keneh oge itukna dibabadkeun deui rek ngarah kana sirah. Sedengkeun leungeun kencana ngebelesu rek ngarah kana dada. Ningali kitu sakaliga sadar. Lawana bener-bener geus ngetrukeun sakabeh ilmu pangadiwasana. Sabab karasa tina angin panarajangna anu ngahiu kana begeutna. Tapi sakalingga teu nyingkah tina tempatna. Waktu sajeungkal deui iteuk jeung leungeun kencalawan rekeuna kana sasaran. Sakalingga ngagiwarkeun badana kagigir. Saterusna dua ramona geus teu bisa dihalangan deui ngaplesat totok kana sababaraha anggota badan si setan tangkorak. Atuh geus teu ngalobakeun di pamolah. Pan gedebut we badan si setan tangkorak teh ngagedebut nang karak bengkang luhureun lemah dina kayaan sakujur badana teu bisa digerakkeun. Ukur panona we anu buburi lengan asa teu percaya dirina anu geus kawentar jago kahot tapi bisa dirubuhkeun ku saurang budak anu umurna acan manjing dewasa. Kesugri kaum dangu. Si setan tangkorak pohara wirangna teteupna hurung nyidem amarah anu rohaka. Tapi dirina memang daek teu daek kudu ngaku kana kahebatan lawana. Najan kasebut budak anu umurna atah keneh nyatana ilmu pangadiwasana leuwih punjul batan manehna. Sawatara eta sakalingga katempo masih ngabadega bari seuri leutik bangun anu ngoapok nyarita. Nah, cek kuring oge. Centang tuh waki bisa ngarubuhkeun kuring. Aring geus kieu rek kumaha? Babagayaw setan. Bebaskeun totokan dina awak aing kuyuk. Sok lawan deui aing. Si setan tangkorak nyaritana di barung kuring haperanju. Berbawa amarahna anu geus teu kawadahan dina jero dadana. Lamun seug bisa ngagerakeun leungeun jeung suku nama, pasti bakal narajang deui harita oge. Bosen aki ah. Naon kacape-cape gelut oge tita tadi ngadon hut he teu puguh. Ari kunah henteu mending hees we di dinya itung-itung ngadeureuhkeun kacape. Timbal sakalingga ngahajang ngaheureyan ka si setan tangkorak. Nepi kerep geuneuk rai pias. Bakat ku nafsu ngadenge caritaan sakalingga nu jelas-jelas ngaledek ka dirina. Lamun kitu sok bodadan aing sakalian. Dikira aing sieun paeh. Sok aya kawanyi mah paragatkeun nyawa aing sia mangkluk setan. Si setan tangkorak nyaritana jiga nu geus dibarung ku aral. Sakalingga kalah nyakakak seuri terus nyarita. Unah toing langsung dipaehan mah atuh. Cameme dipaehan sikipan non aki kukuring rek dicokel duanana. Sukunya oge duanana rek dibuntungan. Tah, lamun geus kitu mah teu kudu dipaehan. Bari ngadaguan malaikat anu rek nyabut nyawa, Aki bakal ngarasakeun kasiksa saumur-umur. Hayangnya masih kene bisa babaung jeung bisa kene sombong lamun geus jiga kitu. Ceuk sakalingga bari ditungtungan ku nganggak-gak deui kaum dagung. Atuh beungeut si setan tangkorak nepi kareup geuneuk rai pias. Saumur hirupna kakara harita dicacampah jeung dihina ku jelema bari jeung ku budak bolon jiga sakalingga. Bababacang lang babatos ya. Sok bodadan aing mangkeluk setan.
Si setan tangkorak jadi aral ningali sikep Sakalingga anu terus-terusan ngaledek ka dirina. Nah disangka tengon, nah ari jelema paeh geus boga bekal naon keur bawaeun ka akhirat hayang paeh teh aki samaruk namun geus paeh bakal tungtas sagalana dengekeun ki lamun ceuk dalang teh mah jelema paeh mah saja babakal bilatungan teh oge bakal aya balitungan pikeun mempertanggungjawabkeun sakabeh amal-amalan salila keur hirup di dunia. Manasina sato geus paeh teh moal aya di urusan naon di dituna. Sakitu hirup geus aki-aki masih kene ngagugulukeun kana kadoliman jeung kajahatan. Wa keur leutikna teu pernah disakolakeun jeung teu pernah diajar ngaji meureun aki mah ka Pa Ustad Agus atawa ti imahna ini datang ke sekolahan mah balsukan. Kayak ada lilis mah ujuk pakai mamawakannya akhirat segala rupa. Eta mah urusan aing dulu. Rek jadi pangusi nadaka, rek pang panasna oge moal minta tulung ka sia. Goblok. Nya iya jelema anu awam kana agama teh. Ese ngomong jeung nu kieu mah wa cangkangna wungkul atawa kese ngungkul jirimna manusia teh. Jero-jerona mah setan malulu. Geus ayeuna mah kukuring rek dibebaskeun totokanana. Cacap nyarita kitu blesat duk. Suara Sakalingga ngablesat kana badan si setan tangkorak ngaleupaskeun totokanana. Si setan tangkorak langsung wagurinjal. Nona molotot semu hurung ngaburileng ka Sakalingga. Sok, mun rek diteruskeun deui maki, tah ayeuna kukuring geus dibebaskeun totokanana. Ceuk Sakalingga bari mencerong ka si setan tangkorak. Tapi si setan tangkorak teu nembalan. Ukur sorot panona we nu buburilengan nandakeun kaceceubna ka Sakalingga. Bok Sakalingga nyarita deui di barung ku ngarengkepkeun dua dampaleungeun hareupeun dadana. Ampura ki, kuring tadi mah heureui, ulah dianggap nyaan. Kuring mah moal ngabinasa ka jalma anu geus teu wayak aya. Ayo ki kuring rek neruskeun deui lalampahan. Sabab aya keneh nu kudu ditungtaskeun. Geus nyarita kitu mah ngan pelesat we. Jirim Sakalingga ngeblesat di hareupeun si setan tangkorak. Ari si setan tangkorak ukur colohok tina hatena muji kana kahebatan Sakalingga anu jauh lamun dibandingkeun jeung elmu anu geus kacangking ku dirina. Saterusna manehna oge ngaleos di eta tempat. Leumpang rada rumanggieung bari nyekelan iteuk dina leungeunna. Kesugri kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun deui Sakalingga. Harita Sakalingga geus anjog ka hiji tempat. Manehna keur ngajanteng bari panonna mencrong ka sabudeureunana. Hiji pamandangan anu matak endah katinggalina. Pasawahan makplak ngampar, parena geus karoneng lir emas sinangling. Di luhur tatangkalan kadenge sora manuk disarada. Angin leutik nebak kana awakna. Ungguh matak seger karasana. Sakalingga jadi inget kana nasib dirina anu geus teu indung teu bapa. Hirupna ayeuna lir ibarat manuk anu pating ngarabring hiber bebas. Kulawargana tayalian ti jalma-jalma anu bakal tepung jeung manehna dina waktu anu bakal datang. Koloyong
sakalingga ngoloyong ka hareupeun tangkal anu ngarumpuduk. Saterusna manehna diuk di handapeun eta tangkal bari gegelehean. Teuing bakat ku cape jeung bakat ku seger ngararasakeun hiliwirna angin anu nebak kana badana. Antukna reup we sakalingga nepi ka sarena. Bayan lila sarena teh kaum dangu. Udang-udang sote basa kagereuwakeun ku hiji sora awewe anu jejeritan. Sakalingga ngorejat terus gigisik bari ngadedengekeun ti mana datangna eta sora. Jung sakalingga nangtung terus panonna rurat reret ka sakurilingna eta tempat. Sabot keur kitu katempo ti hareupeunana aya saurang awewe anu umurna kira-kira 30 tahunan keur lumpat bari ngais orok. Itu kangeunana katempo aya sababaraha urang jalma anu beungeutna barengis keur ngudag-udag eta awewe. Mireungeuh kitu sakalingga langsung loncat ka hareupeun eta awewe. Kalawan teu baca carita leungeun sakalingga ngabedo leungeun eta awewe. Saterusna sena nyumput di satu kangeunana. Harita anu ngarudag geus deukeut ka hareupeun sakalingga. Kabehna aya 5 urang. 5 anana paromana berengis naker, rupana pikasarieun. Barang ningali sakalingga ngahalangan awewe anu keur jadi udagana, pok nu panghareupna nyentak ka sakalingga. Mangkluk bodoh, aling nyingka sia ti hareupeun aing. Rek nanahaon kadon ngajedog di dinya ha. Sakalingga teu nembalan. Teuing kumaha hatena jadi inget deui ka waktu ti heula. Nalika manehna keur leutik, waktu diudag-udag ku para badegana Raden Sanjaya anu ngabalukarkeun indungna nemahan pati. Hal eta anu ngajadikeun sakalingga jadi kahudang amarahna. Dina jero pikirna, manusia-manusia jahat anu tega ngakaya ka awewe jiga kieu mah geus teu bisa dibere ampun deui. Seret sakalingga mesat bedogna nu diselapkeun di satu kangeun bajuna. Arang langka pisan ti mimiti lumampah di tempat guruna, dirina ngagunakeun eta bedog. Ningali sakalingga anu ngadon mesat bedog, nu tadi panghareupna langsung ngomando ka baturna nu opatan. Batur-batur, ieu mangkluk teh hayang dipodaran kurang sararea. Ayo urang cacag euy. Itu nate bari manehna miheulaan nyabetkeun bedogna. Dituturkeun ku 4 urang baturna srut-sret ngaralugas bedog bari pating hareat tarajang nyabetkeun bedog-bedogna ngarah kana sakujur badan sakalingga. Ya, di mana hampir bareng nghambatkeun bedogna. terang. Waduh. Lima anana langsung pating gerbru, masing-masing leungeun anu nyekel bedogna baruntung sapada harita di baban ku bedog sakalingga. Puguh sakalingga geus teu hayang mere ampun deui kalawan-lawan anu dianggap manusia anu biadab. Wani margasa ka awewe. Dasar manusia-manusia iblis ya mah. Pikeun aing geus moal aya hampura keur manusia biadab jiga sia mah. Deuk sakalingga bari ngacungkeun bedogna nu baloboran ku getih. Anu limaan nyobaan maksakeun hudang bari hahargungan. Leungeun kencana nyeklan leungeun katuhuna anu buntung samet pigelangan. Pok anu tadi panghareupna nyarita deui bari nahan ka nyeri. Tah hasil aing teh. Urang mana? Cenah panona molotot teu percaya kana naon rupa anu geus karandapan ku dirina katut batur-baturna. Yang penting aing ngajawab kana pananya sia. Manusia jahat sia. Wawani awewe sia mah. Ayo harudang deui lawan aing. Deuk sakalingga nyaritana dibarung ku sesentak sagala. Wakat ku ngarasa ceuceub kalawan lawana. Tapi da sakitu oge nu limaan teh boro-boro kahayang neruskeun deui gelut.
ngararasakeun pigelangan leungeunna anu pada nyeri jeung nyanyautan oge geus teu puguh rasakeunana. Tapi angger ari nyarita nama garihal jeung ngandung ancaman ka sakalingga. Aing hayang nyaho ngaran sia. Sabab me pugung ke dina balitungan pikeun mulangkeun ka nyeri ka diri sia. Pok nu saurang piwirna ngageleter nahan amarah. Paling oge aing nu bakal nyangan sia manusia jahat. Dor ayeuna mah marantog heula. Kubaran heula koko di sararia anu baruntung. Engke mun geus cager sakalian ku aing rek dibuntungkeun jeung huluna. Nepi karep geuneuk rai pias nu limaan teh kadenge caritaan kitu ti sakalingga. Maranehna lain jago atah-atah di dunia kajawaraan mah geus pada nyaho. Tapi da geus kitu kanyataanana anu akhirna mah limaanana arindi ti hareupeun sakalingga. Geus kitu mah tuluy sakalingga ngoloyong nyamperkeun ka palebah awewe anu tadi diudag-udag teh. Pok sakalingga tumanya kalawan rengkuh. Teteh, cupi teteh teu kunaon? Sarengna deui kumaha mimitina ieu teh nepi ka dibabari ku jalma nu tadi. Eta awewe sakedapan mah ukur melong ka sakalingga. Jigana mah reuaseun keneh meureun. Tapi lila-lila mah pok nyarita di barung kurambi sak ceurik bari nanang ke budakna nu masih orok keneh. Ujang. Ece teh dibeberik di lembur keneh ku eta jalma-jalma jahat teh. Eta jalma-jalma geus ngerampok sakabeh harta banda nu aya di lembur ece. Ya ba kabeh lalakina dipaehan. Salaki ece oge diparaehan ku maranehna. Terus ece lumpat nyalametkeun diri darek dipaksa pirusa ku eta jalma-jalma jahat. Pokna diselang kunging hak perinyusutan cipanon ku tungtung bajuna. Sakalingga unggut-unggutan kaharti kumanehna naon pang na eta awewe nepi ka diudag-udag ku nu limaan tadi. Kumaha kajadianana anu jelasna cok? Sok caritakeun susuganan kuring bisa ngabantu atawa nulungan. Ceuk sakalingga tumanya anu leuwih jelas ka eta awewe anu ngauceukeun ka manehna. Saterusna barabat we eta awewe teh nyaritakeun kajadian nu tumiba ka kulawarga katut lemburna. Hiji peuting ka lemburna datang komplotan garong anu berengis jeung terlenges. Lobana ampir aya kana 30 urangna. Teuing saha gegedugna mah kan anu jelas nama sakabeh lalaki nu aya di lemburna eueuh anu salamet. Kabeh oge dibari nasa kaasup salakina. Atuh jabati kitu awewe-awewe anu kasebut ngorak keneh mah kabeh dibarawa pikeun dijadikeun pamuas nafsu bejanda. Manehna mah kaburu-kabur. Yantukna pada ngudag gubalanda eta rampong. Nyatana jalma anu limaan tadi teh. Tah gitu kajadianana mah Ujang. Salaki ece oge diparateni ku eta jalma-jalma anu jarahat. Kumaha atuh ece teh Ujang? Ceuk eta awewe mungkas caritaanana. Ari oco rek ka mana? Sugan aya tujuan. Tanya sakalingga karunyaeun ka eta awewe. Ece teh rek ka lembur lanceuk ece. Da teu boga deui dulu. Jabah imah oge da geus peak didurukan kabeh oge di lembur ece mah. Sakalingga nepi ka gogodeg. Manehna janji dina jero hatena rek numpes eta komplotan garong anu ngaranjah ka lemburna eta awewe. Ganjangna carita eta awewe indi ti hareupeun sakalingga rek ngajugjug ka imah anu jadi dulurna. Nu pernahna lumayan jauh di tempat eta. Sedengkeun sakalingga hatena jadi penasaran
Panasaran ngeunaan rampog anu dicaritakeun ku awewe tadi. Sanggeus mikir lumayan lila, akhirna sakalingga ngaleos di dinya rek ngajugjug lembur anu geus diranjah ku dedengkot-dedengkot garong. Sakumaha keterangan awewe tadi? Jageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajeng gede. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Apunten kana naon rupi kakiranganana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.